Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amit kanu gaduh bumi, tabe kanu gaduh bale. Maaf kajuraganana kami sapunna paralun, nedap panjang pangampuran. Kuningan kira-kira dina abad genep Masehi, dicaritakeun ku jubul Ki Juru Pantun di ieu lembur kira-kira antara padamena anu dihandap tuk nepi ka palutungan anu diluhur dina kelek Gunung Ciremai. Kacaritakeun aya hiji karajaan lah Kerajaan Medanggana atau Kerajaan Medang Jati. Nagara nu berat beunghar apanjang apunjung, pasir wukir gemah lipah loh jinawi. Disebut apanjang lantaran ieu nagara teh kakoncara ka mancanagara. Satat jadi rebo pangobrolan Senen kalemekan balarea di sabanagara. Ari disebut apunjung lantaran Gede Komara nu jadi rajana melakukan siangkan turunan India nugus ratusan tahun kadon juara di tanah Jawa. Artina pakirna kiri yen ieu nagara teh ayana di Gunung Subur sarta boga pelabuhan sagara nu nyanghareupan Samudra India. Lumatak dibasakeun ku Ki Juru Pantun loh jingnyawi. Loh teh hartina sagala rupa anu dipelak pasti jadina pasti jumbuhna. Ajinawi hartina murah sandang pangan jeung papan. Nu naratas ngadegna ieu karajaan lah Sang Kandiawan atawa Batara Wisnu. Sang Kandiawan teh pupusna di Layu Matang, hiji tempat anu kaereh kawewengkon Kabupaten Kuningan. Ari putrana teh cenah aya 5, tupang cikana lah Sang Mangukuhan, karsepna nuluman rupa-rupa ilmu keagamaan. Ngahyangna kurang leuwih di Karangmangu Kuningan. Nu kadua Sang Karungkala nu resep moros hato leuweung inggueun sangkan bisa anak baranahan. Umetepna di Gunung Karung Kuningan. Nu kaopat lah Sang Sedang Gerba, ahli dagang nu tumetep di Desa Gerbak Kuningan. Ari si bungsu nelahna Surawulan atawa Sri Wreti Kandayun anu ngalihkeun kuseur dayeuh Kerajaan Galuh ka Ciamis. Dina mangsa Sang Wisnu ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara. Saking suburna tanah di wewengkon Medang Jati, tepi ka ieu nagara teh sok ditaralah Mandala Menir, hartina amparan pare. Hanjakal putra raja nu opat mah teu baroga karep jadi raja. Jadi nu kapercaya neruskeun pamarentahan di nagara teh iwati si bungsu Wreti Kandayun atawa Sang Hyang Surawulan. Dan sanggeus diangkat jadi raja di Medang Jati, Wreti Kandayun teh bet mindahkeun kuseur dayeuhna ti Medang Jati ka Karangkamulyan Banjar Ciamis. Karan kerajaan anyar teh jadi Medang Kamulan. Kalap tina kecap Medang Jati jeung Karangkamulan. Cenah di eta tempat teh aya hiji lembur anu disebut Medang Kamumung. Mangrupa pangturunan para dewa ti kahyangan Maniloka nu hayang nepungan manusa di Marcapada atawa Buana Pancatengah. Jadi kana pantesna mun Sang Hyang Surawulan hayang mindahkeun kuseur dayeuhna ti Medang Jati ge. Tapi kalah kumaha oge sakumna kerajaan aya di Nusa Jawi harita angger kaereh katalumagara anu pernahna kira-kira di Bekasi ayeuna. Ngan kabahdianakeun sanggeus kerajaan Tarumanagara barudu Wreti Kandayun misahkeun diri ti Tarumanagara, Medang Kamulan ganti ngaran jadi Kerajaan Galuh. Putra Surawulan teh tilu nu cikal ngaranna Rahyang Sempakwaja, nu jadi dangyang guru di Galunggung Tasikmalaya. Nu panengah Rahyang Kidul atawa Rahyang Kidul atawa Raja Resi Wanayasa anu tumetep di Denuh atawa Raja Danu Kuningan. Su ari nu bungsu Rahyang Mandiminyak nu satuluina ngaganti ramana jadi raja di Galuh. Sakitu nu kapitahatura billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.